ikhlas. Panaya saur Rasul. Tilu golongan di poe kiamat, jalma bakal dimuliakeun tempat cicingna, hisapanana digampangkeun, tuluy moal papanggih jeung karipuhan ke di hadrat Allah. Moal papanggih jeung pajujut, lancar urusan, hasil pamaksudan. Hisaban gampang. Dibahasanakeun ge ku Rasul, ala kasibin min miskin adfarin, bahasana ge kan. Aya jalma nu ku Allah dicicingkeun dina gundukan kastori adfar disebutna. Cek urang mah tempatna dimulyakeun, hisaban dientengkeun. Itu tuluy urusan dilancarkeun. Moal papanggih jeung kabingung di hadrat Allah. Mana nu kadua langsung anu kana eta rajulun ubtuliya birrizqi fid dunya walam yasghalhu dzalika an amalil akhir.